Bismillahirrahmanirrahim. Ila mu'alifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa halaman tilu jajaran kalimat tihanap aina wayu marunya laras teta laras teta Bismillahirrahmanirrahim. Wayu maru jeung wajib diparentah salat dusiban jalma anu ngabogaan sifat budak leutik zakaron au unsa boh budak lalaki atanapi budak awewe mumayyijun anu tos tamyiz bi ansoro kalawan gambaran tos bukti itu budak ya kulu tos bisa tuang itu budak wa yashrobu sarang tiasa leueut itu budak wa yastanji jeung tiasa istinja bebersih obeh itu budak wahdahu dina kaayaan nyalira itu budak sorangan aya yajibu tegasna wajib ala kulli min abawaihi ala kulli min abawaihi kasaban-saban jalma tina indung bapakna itu budak wa in ala jeung sanajan kaluhur itu abawaihi sapertikeun aki nini gitu buyut bisalah sumal wasiyi tuluy kajalma anu nampi wasiat wala maliki jeung kajalma anu ngabogaan arroqiki amat basahaya budak belian ayya muro kana yen kudu marentah eta sepuh atanapi wali atanapi juragan biha kana eta salat. Jadi para jamaah nu mulya tarbiyah atanapi ngadidik kula warga teh sing horeng sanes mung saukur nyukupan urusan sandang pangan papan hungkul ya sanes eta hungkul sanes aya deui eta teh kawajiban pikeun urang teh syariat Islam parantos netepkeun aturan anu kacida endahna ieu dina kitab hikam dina Fathul Muin. Jadi hukum wajib atanapi fardu pikeun unggal indung bapa sepuhna nya aki nini dugikeun ka jalma anu dipasihan amanah ngurus budak naon pikeun marentahkeun salat kamurang kalihna nalika parantos nincak umur tamyiz ya ari batasan tim tamyiz kumaha tamyiz teh bisa hidang gitulah secara garis besar budak geus hidang eta tamyiz lain hidang lain hidang hidang. Jadi batasan tamyiz di dieu saur Kiai Musonib teh nalika eta budak tos tiasa tuang nyalira ya tos tiasa dahar nyalira tos tiasa ngaleueut nginum nyalira sareng tiasa istinja obeh nyalira
tanpa kedah dibantos ku batur. Tah saur Kiai Musonif mah eta cirina tamyiz. Jadi nalika kamampuan dadasar ieu tos aya nya, hartosna akalna parantos mimiti muka pikeun nampi pepeling gitu. Tah didinya pisan titik awal urang salaku sepuhna wajib menanamkan kebiasaan sholat 5 waktu secara deudeuh sareng istiqomah supados janten pondasi pikeun katurunan urang nya. Pondasi naon cenah? Pondasi engke dugikeun ka sawawa atanapi dewasana geus teu kudu dititah deui. Ya. Tapi dah emang bagus mah daripada eta bagusan contoh daripada pidato mah. Artinya yang geura salat eta aya engke bola lain gitu. Gitu. Jadi bagusan ku contoh daripada ku pidato di imah mah. Atau misalkan ditanya, ya ente ngaji naon di MTB? Cidiuk aing di cenah duduk dina kursi. Lain kitu. Jadi ada belas dongkap ka bumi mah praktekeun. Ngajanten kan janten contoh. Biasana murang kali ningali kebiasaan sepuhna. Matakan buah tidak bakalan jatuh jauh dari tangkalnya pohonnya gitu. Bener teh gitu. Matakan atuh citakan gitu we. Cenah Kang, ya goblok matang we. Ai urang baheula kumaha? Heuh gitu. Jadina kumaha cuma fotokopian anak gitu. Kumaha copy pasteuna. Ya. Jadi kumaha akarna dibagi secara dohira berarti kumaha neangan nafkahna. Eta intina mah. Soalna eta nafkah teh hasil tina nafkah kan jadi sumsum jadi balung di dahar ku anak urang. Jadi ngalir ta darahna jadi anak urang teh kitu. Tah dina nalika kasabna urang teu marifat kumaha. Atuh wajar we kitu sautak saeutik melah. Nah sababna tahu diri urang teh. Naon tahu diri? Loba goplah keur dina naon? Keur dina kasabna gitu. Secara batiniah dohiriyah teh salat acan mah gitu kan gitu. Jadi kitanya jadi wajib kamurang kalina masing-masing ngarahkeun supaya salat anu 5 waktu. Jadi hukum miwarang salat teh wajib nya fardu ain. Wajib ka ibu ramana eta teh kaputrana kedah menganjurkan salat. Ngaran wajib di dieu berarti urusanana fikih. Wajib berarti fardu ain. Ngaran fardu ain dilaksanakeun menang ganjaran. Teu dilaksanakeun menang genyeran. Siksaan we budak can salat oge anteng we ieu mah. Disapertikeun kos eta, kos naon? Kos lalaki teu aya teu aya rasa cemburu na ka pamajikan gitu pan dayus disebutna nya. Dayus matakan singkatnya. Ulah dayus haram kana neraka haram kana surga itu teh. Ya. Matakan istri mah ulah katingali orat sabuk lamar pun lah. Ya. Tekan ku diarahkeun ku urang. Nah, istri pakaian suami pakaian istri. Ya, matakan makrifat nanah koda na ya dengan. Nan sebutna awak kapalna kan pilotnya. Makrifat pilotna. Ciri alamat eta teh penumpangna ge makrifat. Jadi ruang gerwi majikan ciri alamat ningali salakina heula gitu kan wetana gitu. Resik majikan ningali salakina heula gitu. Matakan kumaha salakina gitu. Kitunya. Jadi hukum miwarang teh kitunya, hukum miwarang salat kamurang kali urang teh fardu ain dilaksanakeun menang ganjaran. Kunaon cenah Kang ieu menang ganjaran? Karena ketika anak can masuknya akil baleg ya. Dar misalkan ya anak urang teh salat, dar anak urang puasa, eta teh ganjaranna jang urang. Komo ieu nu ngalaksanakeun masih kena murang kalih mah.
ih jauh tina naon tina hadas batin jauh tina musyrik budak tawali teh budak ya mata tinggal di budak budak mah pas ya isu jam 7:30 teh geus akur deui wali tah gitu adakan budak ngalaksanakeun salat eta teh kahadeanna luar biasa ganjaran napikeun ibu ramana nah eta maksudna teh kitu tahnya ditataan eta teh kewajiban pikeun nitah eta budak sangkan daek migawe salat nya tetanu tadi mana ditataanana wajib ke indung bapakna kalebat aki sareng ninina lamun eta murang kalih teh misalkan ku ibu ramana dititipkeun ka aki jeung ninina berarti wajib aki jeung ninina teh ngarahkeun murang kalih teh salat gitu. Terus misalkan nanti jalmi anu budaknya budak hamba saya tapi ada zaman ayeuna mah teu aya hamba saya ngan dibalikeun deui kieu seorang bos seorang owner henteu ngelingan salat ka karyawan berarti hamba saya ya nya karena karyawan anu nguntungkeun kana bosna bos nguntungkeun ka karyawanana amat teh eta amat modern nya seperti kan zaman abad patrah baheula ayeuna abad patrah oge tapi modern abad patrahna nya gitu bahasa patrah modern ayeuna teh tinggal pan modern atuh pan si Donald Trump boga ruda patrah teh modern mah berarti kan baheula zaman Kang Jana mah teh ruda gitu ya tah eta teh abad patrah teh tapi patrah modern tah ieu urang teh nya urang teh sebagai owner misalkan ya urang boga owner ya boga karyawan sok sanajan hiji oge teh bari karyawan wajib mang salat dah kagok cina bos kagok moal mari itu mah barokah rezekina gitu salat hebat eta Mas komo dihareup mah utamakan salat gitu eta luar biasa eta boga aturan pokona waktu salat mah salat dibere waktu misalkan ti jam 12 tepikeun ka jam 1 eta mah isoma kan ulang mah loba teuing isoma nya loba teuing naon isoma istirahatna ngopi encan ududna encan daharna jadi eta teh istirahat teh manehna mah lain salat zuhur makan siang gitu tah jadi seorang owner wajibnya tapi baheula mah eta amat hamba sahaya ayeuna mah karyawan ya kajuragan eta juraganna teh wajib marentahkeun salat ka amatna ka karyawan aya salati tegasna kana migawe salat walau kodoan jeung sanajan eta salat teh salat kodo wa bi jami'i syurutiha jeung wajib nitah kalawan nyampurnakeun sakabeh syarat-syaratna eta salat li sab'in nalika umur 7 taun ay ba'da sab'in tegasna sabada nincak umur 7 taun minas sinina tina hitungan taun ay inda tamamiha tegasna nalika sampurna eta umur 7 taun wa in mayyaja qablaha jeung sanajan parantos tamyid itu budak memeh umur 7 tahun wayam bagi jeung peryogi nya ma'asi gotil amri sarta sora parentah nalik sorana teh ketika nitah salatna atahdidu ari ayana unsur nyingsieunan jangan sholat kan biasa nama lamun budak teh sieunan ku bapana nya daripada bingung kan tapi kapungkur upami rama abdi tos nyebat ngaran lengkap berarti itu geus murka eta teh geus murka lamun aya masih keneh kitu mah masih keneh panggilan eta biasa keneh lamun eta ngaran geus lengkap geus ditatahan misalkan anu gitu selengkap wae tang geus buru kan gogureun jalan teh kan gini tahdid keudahna nya diparentahkeun ku kieu musannif ke nya diparentahkeun kudu berwibawa salat iman tah salat elengehan kieu ati kumaha jadi indung bapa wajib marentahkeun salat ka budakna anu tos tamyiz boh eta salat teh adaan nya dina waktuna atawa salat qada tu geuning kudu salat qada jang kamar tadi zuhur tuh salat belum misalkan qadaan eta teh wajib
kan mah dari yang penting adaan heula meureun gitu dari yang dibelajar gitu kan bikin orang gitu sareng wajib nita sangkan eta budak nyampurnakeun sadayana syarat salatna lamun jadi bapana anu teu pinter kumaha nya jadina nya gitu bisa ditanya iku budak Pak air rukun salat sabar ji teu nyaho aing baheula teu ngaji saruana teh berarti Pak ari eta ari syarat sah salat naon ieu aduh teu nyaho tah geuningan nih kudu eta teh sapertikeun wuduna kumaha nutupan auratna kumaha jeung suci tempatna teh kumaha jauh pabatalan teh kumaha jadi parentah nitah ieu teh lumangsung dina nalika murang kali umur 7 tahun jadi paduaena wajib aen nya wajibna ieu teh murang kali dina 7 tahun pami murang kali tos nincak kana 7 tahun berarti sepuhna wajib miwarang salat itu panggil parentahna 7 tahun ai akil balik mah sabenerna geus prak-prakanana nya matakan wajib marentahkeun salat dina 7 tahun ge supados pas ketika akil balik teh pan ai akil balik berarti tos kataklif hukum syara berarti kan masing-masing jadina teh kitu salat mah atuh masing-masing efekna kan kitu nah eta nya jadi wajibna saur kieu musannif ieu dina umur 7 tahun sanajan eta murang kali tos tamyid memeh umur 7 tahun misalkan sideng ye genep tahun 5 tahun tetep we aturanna mah 7 tahun ya 7 tahun wajibna atupan saya we ilmu 5 tahun ge atuh papagahan dan rugina engke mah misal budak abdi mah cenah karak 5 tahun Kang atuh hare-hare we urang teh jangan teh ya atupan teh rugina atuh belajarkeun we teh mau 5 tahun genep tahun misalkan tos tamyid terus biasa obeh nyalira misalkan itu apa iloknya itu wajib urang bahasana dihitungna paduaen teh 7 tahun tapi atuh langkung sae 5 tahun genep tahun oge pamitos tamyiz mah nya arahkeun gitu nya saterasna sanyana peryogi wayam bagi peryogi ya peryogi naon pikeun narika mulang kalina teh miwarang salat murang kalina ngagunakeun sora anu ucapan tegas jadi mengandung wibawa tahdid teh berarti ancaman anu ngadidik nya salat lamun teu salat gebugan mamadan teh digebugan mah kitu ngancam tapi ngadidik atau salat teu salat mau dibawa ya beli baju bisa ngadidik gitu di eneng-eneng gitu tanya supados eta murang kali teh gaduh rasa peduli nya kan ari ketika datang waktu salat misalkan urang marentahkeun salat lila-lila murang kali teh asa peduli ketika hayyalus shalah misalkan aya adzan di masjid teh hate teh murang kali teh janten eta refleks jadina teh aya sinyal aya notifikasi dina badanna teh jadi nu tos dibiasakeun mah kitu janten mungkin ka dituna urang teu capek teuing salat teu kitu gitu kamana ya anak aing can salat teu kitu jadi refleks kitu mungkin jadi aya satu kesadaran matakan diwajibkan dianjurkan lain wajibnya diutamakeun tahdid nya tahdid nitahna teh cuma tahdid teh ancaman ngadidik tapi tegas berwibawa kudah biruba ulah elengehan penlobana elengehan lamun nyata seorang bapak loba elengehan jeung budak mah jadi kurang wibawa aja teh jadi teu sieuneun artinya kitu ya kan bahasana saur Kangjeng Rasul mah kieu ya bapak figur otoriter ibu figur apeksi nya otoriter berarti ngatur apeksi berarti mengayomi jadi masing-masing gitu ya ulah apeksi dua nana otoriter dua nama atau otoriter dua nama tuh budak bisa stres gitunya ya apeksi dua nana sabar teuing bapana sabar misalkan indungna sabar eta kangenahan teuing jadi kudu aya eta teh dua pertingkahan dina setiap ibu rahmana tapi ulang hilangkeun kodrat ulang kodrat ai pamajikanna otoriter ari salakina apeksi ayo jang salat gitu kan gitu ayo indungna salat sih digebugan ku aing. Dimulai kan otoriter dua nala.
misalkan sholat digebugan kapalang ayah ulah digebugan duduk sekalian ke ulah seperti itu ulah dua-dua kudu ulah otoriter jadi ayah seimbang ayah penyeimbang gitu itu bahasannya jantan satacan murang kali nincak umur 7 tahun eta berarti memeh wajib dititahnya tetenya memeh wajib umur 7 tahun teh murang kali kedah sering diajak we gitunya diajak sering ningal sepuhna gitunya ya artinya berarti atau misalkan murang kali tapi ieu puntennya murang kali anu pamegatnya tapi tos syaratna tos disunat ya sunatnya atau tos dihitan ya pilih ulah kali canak murang kali tacan di sudat mah mungkin aya bab tuh karena memang saumpamana si misalkan di masjid aya jamaah nu nempel ka mana ka murang kali urang tacan disunat atupan berarti eta aya najis ya nanti anu yang karuk dina kokocopna eta murang kali matakan boleh diajak ke masjid tapi murang kali nutos disunat tapi murang kali awe mah ulahnya ulah soalnya kan kayak ngebahasakeun umur anu lalaki mah sehingga cai air kencing nate sehingga satu acan lebet makanan ya, hanya air susu saja ketika misalkan aya air kencing dilap oge bisa jadi beres tapi air kencing budak awe mah beda ya beda katakan bentena didinya tah urang kumaceuna bade mencontohkan anak atau misalkan upami tos disudat eta murang kali atuh cana ka masjid hayu ningali supaya misalkan heureuy atau napi kumaha keun antepkeun keun sina betaheun di masjid tah budak nya atau misalkan kencing misal empel kurang bapana tapi ulah batur gitu keun sugan kelumpatan keun sina betaheun heula eta budak di masjid kan eta budak teh sucinya tina hadasna tah eta teh nembungkeun nyontohan sepuh nanya wayadribu jeung kudu neungeul eta budak dorban kalawan tenggelan goyro mubarihin anu teu matak tatu atawa napi cedera teu nyari teuing maksudna wujuban wajib min dakarotina jalmi anu parantos ditutur anu sepuh teh wali teh alaiha kana alatan ninggalkeun eta salat ay alat tarkiha tegesna alatan ninggalkeun itu budak kana eta salat walau qodaan jeung sanajan eta salat qada aw tarki syartin atawa alatan ninggalkeun hiji syarat min surutiha tina pirang-pirang syaratna eta salat li asrin nalika umur 10 tahun ay badas stigma liha tegasna sabada nyampurnakeun nincak itu budak kana umur 10 tahun lil hadis sahihi karena dumasar kana hadis anu sahih. Jadi wajib hukumna pikeun sepuh atanapi wali neungeul budak nalika tos nincak umur 10 tahun. Jadi umur 7 tahun mah ulah ka diteungeulnya. Umur 10 tahun. Tapi neungeul ge aya elatna. Ulah langsung kurang budak can salat langsung kubuat ulah ya dia ngeungeul oge aya peraturanana ya kitu oge ta budak teh elatna ngabangkang alim ngalaksanakeun salat nya boh salatna adaan atanapi salat qada atanapi manehna salat ngahajan ninggalkeun misalkan salah sawi syaratna misalkan atanapi rukuna seperti syaratna salat naon misalkan alim wudu ieu murang kalih teh nah atuh kurang kudu diarekeun misal alim atuh aya gebugan tapi engkeun aya aturanna ngagebugna kumaha syaratna teh syarat berarti untuk nutupan aurat alimeun kitu nya terus misalkan wudu ge alimeun tah eta teh kan kedah aya pamecut nanging cara neungeul di dieu teu meunang sagawaya jalaran kedah naon ieu dorban goiro mubarihin ya neungeul anu ngadidik teu meunang bared teu meunang bengkak sareng haram neungeul pameunteut apal meureun pameunteut wajah lamun di dieu mah
banget gitu seperti itu ya. Aturan itu pan meureun dumasar pituduh anu jelas saur ke musannif tina hadis anu sahih ya, berarti saur Kangjeng Nabi. Di dieu aya batasan-batasan anu kedah diperhatoskeun dina nalika teungeulan. Hiji, anggota badan anu haram diteungeul. Mana haram neungeul pameunteut jeung sirah. Sabab pameunteut teh tempat kamuliaan manusia. Sareng sirah mangrupikeun pusat saraf anu bahaya. Sareng haram neungeul tempat-tempat anu vital, anu sensitif, sapertikeun dada, patuangan, beteung. Disitunya patuangan, beteung Kang deh, beteung. Jeung larangan alat kelamin. Tempat anu kengeng diteungeul. Neungeulna kedah kana anggota badan anu aman. Sapertos mana 2 bitis. Teras deui neungeul bujur. Teras deui panangan. Tapi dengan satu syarat, ulah tarik teuing. Terus sifat atanapi cara neungeulna. Hiji, teu meunang matak cidra. Neungeulna teu meunang dugikeun ka nyababkeun kulitna lebam gitu nya. Teu meunang. Bengkak, komo biru-biru mah. Wah, terus kader teh. Kadenya misalkan getih wuwungeun, ulah. Ngantinya getih wuwungeun kamalangkem. Hah? Getih rem kamalangkem gitu nya. Gitu lah. Peminting atas eta tinggalin di kampus bahasa Sunda we. Upami dugikeun ka cedera eta mah sanes ngadidik eta haram hukumna. Ya, pikeun kolotna. 2 jumlah teungeulan. Sabaraha jumlah teungeulan anu dianjurkeun? Teu meunang seueurna ngalangkungan 3 teungeulan. Jadi 3 ka handap. Eta 3 teh geus maksimalnya, maksimal 3 teungeulan. Menang kaayaan budak diteungeul tapi aya syaratna. Hiji, syarat budak dina kaayaan budak nanya. Hiji neungeul terjadi upami memang budak eta teh ngartos sareng ngabangkang alim salat. Misalkan upami budakna udur misalkan keur gering budak teh nya. Keur gering komo gering mental mah. Jasad pan berarti sehat, tetapi ayat spesial gitu nya. Sebutnya spesial. Perlu direhabilitasi medik lah. Eta spesial disebutna. Ta eta teu kengeng diteungeul dina kaayaan kitu. Ya. Haram hukumna. Tujuan neungeul naon? Dina hate teh tujuanna ngadidik, bukan untuk menyakiti. Berarti syarat nu neungeulna ulah keur pusing. Ya, ulah keur kaayaan rugi. Kun keur kaayaan rugi mah mupus ke yang aing ka anak. Beledu eta. Tanu neungeulna kolotna haram eta. Ya, syaratna ulah ngameknya ulah keur amarah gitu nya. Janten batasan fikih anu dicariskeun bieu teh yen Islam teh ngajaga kasalamatan, ngajaga kamaslahan fisik murang kali ya. Jadi rasa sieun anu dipikahayang teh ku ayana teungeulan eta teh nyaeta sieun secara psikologis ya, singkat deh sieunna secara eta, sieun secara psikis lah gitu. Yen salat teh aturan ti Gusti Allah anu tegas sanes sieun alatan nyeri akibat diteungeul. Kitu maksudna teh ya. Jadi sholat teh wajib gitu. Jadi gitu dah. Jadi kan kurang kali teh gitu. Jadi utama kena lain tujuanna lain supaya sieun aing sieun tunggu ku aya aing misalkan budak teh ngomong lagi gitu. Ulah berarti urang teh telengas gitu mah. Telengas ulah.
Muru kudu nitah maraneh kabeh asobia ka budak leutik bisolati kana migawe salat ida balago nalika tos nincak nepi ka eta budak sab'asinina kana umur 7 tahun wa iza balago jeung nalika tos nincak itu budak asro sinina kana umur 10 tahun padribuhu maka kudu neungel maraneh kabeh ka itu budak alaiha kana alatan ninggalkeun eta salat kasoimin seperti ibadah puasa atau kohu anu tos kiat atau napi mampu eta budak kana eta puasa painahu makasanyana itu budak teh yuk maru kudu diparentah bihi kana eta puasa. Jadi kasauran Kangjeng Rasul teh dina hadis anu sahih pek maraneh titah eta budak teh kuaranjeun kabeh pikeun ngalaksanakeun salat nalika jam eta budak teh nincak umur 7 tahun pek teungel eta budak teh alatatan misalkan budak teh mungeun salat tapi neungeulna dina nincak umur 10 tahun. Satasna hukum wajib nitah jeung neungel ieu teh sami wae dina kayaanana pikeun ibadah puasa ataupun saum nya dina bulan Ramadan kalawan syarat upami eta budak teh tos ngagaduhan kakuatan fisik ketika ngalaksanakeun saum dina sasi Ramadan. Sareng upami eta murangkali umur 10 tahun maranehna alim puasa padahal awakna jagjag misalkannya alim eta teh maka wajib diteungel ku kolotna dumasar kana batasan-batasan anu tadi. Lisabi nalika umur 7 tahun wa yudrabu jeung kudu diteungel itu budak alaihi alatan ninggalkeun puasa li asrin nalika umur 10 tahun kasolati saperti hukumna dina salat wa hikmatu zalika jeung ari hikmahna eta perkara anu tadinya nitah salat nitah diteungel kitu nya. Atamrinu ngabiasakeun ngalatih alal ibadati kana ibadah liyatawadaha supaya biasa itu budak ha kana eta ibadah wa bahasal udroi jeung parantos ngabahas ngadawuh saha al udroi Imam al adroi pikinin dina masalah hamba saya sogirin kapirin anu leutik keneh tur kapir natowa anu ngucap itu kinun bisyahadata ini karena 2 kalimat syahadat annahu sanyana itu kinun yumarun nadban kudu dititah kalawan sunnah bisolati kana migawe salat wa saumi jeung puasa wa bahasa jeung ngabahas nganjurkeun itu ulama alaiha kana eta salat jeung puasa min goiri dorbin kalawan tanpa ayana teungelan liya lapal khaira supaya lindeuk atana pirsep budak kana eta kahadean ba'da bulugihi sabada balegna itu budak wa in abal kiasu jeung sanajan nolak naon al kiasu kias dalika kana itu perkara intaha tutup kaul. Jadi eta kan memang eta temana sakitu gitu. Jadi kagok bereskeun teh. Jadi budak leutik wajib dititah puasa dina umur 7 tahun, wajib diteungel dina umur 10 tahun, pami alim puasa, syaratna upami kiat puasa, eta teh sami sareng aturan dina salat nya. Sami hikmahna tina ieu aturan teh nyaeta pikeun ngalatih sarta ngabiasakeun budak anu disebutna tamrin kana ngalakukeun ibadah tileleutik keneh jadi geus terbiasa gitu supados mungkin dina nalika manehna tos nincak umur baleg manehna parantos siap parantos terbiasa sareng moal ngarasa berat dina nalika ngalaksanakeun kawajibanana. Saterasna Imam Adroi ngabahas hiji masalah khusus yang ngeunaan budak leutik anu statusna hamba sahaya ya budak belian alasanna tapi budak beliana ieu mah kafirnya atanapi mualaf gitu mualaf nanging manehna ngucap 2 kalimat syahadat asup Islam berarti eta budak teh tapi kan sadayana sabenerna budak pan eta nya naon suci nya berarti alayuladi ala fitrah teh nya eta kan setiap murang kali teh suci tapi kan memang ieu mah masuk kana lingkungan keislaman Qur'anana
Kumaha tah numutkeun pamandak ieu imam? Eta budak tetep sunah di titah salat, nya tetep. Jeung sunah oge di titah puasa. Nanging aya perbedaanana, mana perbedaanna? Ulah diteungel ieu mah, nya. Ulah diteungel ieu mah mualaf mah. Ulah diteungel misalkan alim ngalaksanakeun salat atau napi ngalaksanakeun puasa, ulah diteungel. Naon tujuanana? Sangkan manehna resep we, nya. Resep jeung endah ningali ajaran agama Islam teh kitu nya. Ya. Hikmahna teh dan liya lapal khaira supaya batin eta budak teh lineuk gitu, lineuk supados manehna ngarasa srek nya, srek resep tur cinta kana kaendahan ibadah Islam. Itu jadi dorong manehna ku cara nu lemes, ngajak ku kaasih supaya naon, supaya kena nalika nincak umur baleg iman balik imana balik Islamna kitunya parantos nanceb pageuh dina batina kalayan kasadaran sendiri tanpa aya rasa kapaksa engkeun kadituna. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ku ieu pembahasan ngajantenkeun ilmu anu manfaatikeun urang sadayana nya. Tadi tikawis dina ngabahas di kitab Hikam dugikeun kaina kitab Fathul Muin, mudah-mudahan sing ngajantenkeun wasilah lungsurna rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana dina dengan ieu sehingga urang dipanjangkeun umur ku Allah Subhanahu wa taala. Dipaparinan kesehatan dohir sinareng batina, tur mugi dipaparinan kalancaran dina setiap kasab masing-masing, dihasilkeun setiap pamaksadan masing-masing, tur dipaparinan rezeki anu berkah pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Saterasna mudah-mudahan urang oge sing dipaparinan rumah tanggi ku Allah taala anu sakinah mawaddah warahmah. Katurunan oge anu katurunan soleh tur solehah, katurunan anu sukses dunia sinareng akhiratna. Sareng mudah-mudahan ku wasilahna ieu pangaosan wargi-wargi urang, keluarga urang anu tos ngarantunkeun ieu alam dunia. Mudah-mudahan marantena sing ditampi iman Islamna ku Allah Subhanahu wa taala. Dihapunten tina sagala rupi dosa perdosanana, dicaangkeun dina pakuburanana, sing kenging nikmat di alam barzahna, terus deui dipupuk ku rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal ijabah ba'dal madhkur fi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana walidina. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi sinareng salam mungkin tetap salamina rahmat sinareng salam mungkin tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wa salimna minal afati wal balwa wa salimna
wal balwa mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina pancabaya tina reng cocoba tina pancabaya tina reng cocoba Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi